Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok nu palih dieu Bapak tak ieu kosong keneh tah eta karpetna naon terpalna. Sakali deui ibu-ibu nu ngajawab salam didoakeun ku abdi nu keur baringung sing jadi bahagia. Boro-boro nu keur bingung keur ngaji mah kudu api-api senang. Sanajan di imah lobahu hulang-hulang. Naon ari eueuh teh jig kana hutang. Komo atuh kitu mah ku abdi rek didoakeun ibu-ibu nu ngaraji ayeuna nu garadu hutang sing lalunas. Ieu nu tarik amin ciri nu gede tanagana. Wios akang teu ke ngalungsurkeun meja teu ke ieu ge aya meja mah hareurin sok ke panggul deui kaluhurkeun deui. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngajawab salam ridho ikhlas ulah balangah kanu liwat teges arapal ieu. Mohon tepira eta teh namina ge Kang Ahmad Ghazali golongan jalmi lintuh aja. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ulah cukup ku mukadimah abdi nyebatkeun alhamdulillah tanda syukur ka Gusti Allah. Yuk sadayana babarengan urang Cibinbin, urang kampung naon ieu teh? Urang kampung Cukong. Naon ari eueuh teh? Oh Curugoong hampuraki abdi mah ari ceramah teu acan dahar teh sok balelol aja. Urang kampung Curugoong yuk sadayana babarengan bacakeun tawis syukur urang ka Allah bisa diuk dina tempat majlis ilmu yang mana tempat ini sangatlah mulia. Sabab teu aya hiburan, detik ini teu aya orkesan, teu aya joget-jogedan, melainkan kita lagi pengajian. Yuk sama-sama bacakan kalimat hamdalah alhamdulillah. Kurang kompak alhamdulillah. Ibu ge ka dieu teh kudu bersyukur bisa ngalengkahkeun sampean alhamdulillah. Dibere duit ku salaki napakah 1000 sapoe alhamdulillah. Saminggu 1000 oge alhamdulillah daripada teu rebu-rebu acan. Satahun 25.000 alhamdulillah. Salaki 3 bulan usaha teu balik-balik inna a'toina kal kausar. Da salakina ge teu maot ari eueuh teh. Jol-jol innalillahi we hayo. Atuh kucap kicup keneh innalillahi buah-buah edan awewe ieu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibi teu keng kalah ngajanteng ieu tingali kosong keneh di dieu. Sok kadarieu tah. Mohon. Ka dieu ye ka dieu ngingkalah ngaganggu posisi batur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ieu teh paku sanes. Bapak hajat, Bapak hajat, regreg ari aya Bapak hajat mah. Sabab abdi mah da ieu nu tanggung jawab. Matak ngacaprak bade cakedap bade lami oge. Insyaallah ku Bapak hajat abdi mah engke balik bakal dibarokahan. Masuknya nyahuanan dibayar dibahanan. Hanya kumaha ieu we. Mangga ini adalah larutan penyegar
cap kaki 3. Yang ini adalah le mineral mah merek aslina ieu teh air putih, air yang amat sangat murah aja. Salah lain salah wae kaliru eta teh aja. Ari salah wae mah mutlak teh bener. Wa qala aidon la khaira fi kasirin min najwakum ila man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas famay yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Al ayat sadaqallahul adim wallahu a'lam bi muradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad. Nu belah dia ulah ngaroprek we HP tapi wios nu nyarkel HP sing aya kuotaan. Sallu ala nabi Muhammad. Adibu auladakum ala salasihi salin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Bil barkah awasan surah Al-Fatihah kanggo keluarga besar sahibul hajat Bapak sahana mina. Bapak Ikin sareng Ibu Eni anu parantos berkorban dina ieu wengi harta tenaga bahkan Ibu mages dipasihan keresek lebatna teh dahareun sawaleh mages aya nu di dalahar berarti urang naon teh teh urang curugoong mah ngajina teh teu hese nu penting daek hadir eueuh daek sia teh wadahar anu diuruskeun astagfirullahaladzim. Saya sudah surti, saya paham kalau ibu-ibu menjawab dahar berarti ngaji itu tidak usah lama ke urang curugoong mah nu penting singkat padat melekat tong poho balik mawa ilmu anu manfaat. Nah ieu teh areror kieu beuki penting teh. Makanya ngirup di alam dunia mau cerek maut orang teh mau berkat maut teh nu ngocor mah ilmu anu manfaat sok ayeuna mah ngarawas heula ibu keur ngaosna nu belah dieu tong balangah tong ningalikeun ka susah keur ngaji mah kudu loba sedekah. Makana Bapak Hajat parantos seueur sedekah tah ieu tuangeun leueuteun abdi tos dipasihan anggur mah nya ceramah bari ngadahar anggur. Mun tara biasa punten Bapak Ikin biasa ge nu kieu mah di kardusan. Mudah-mudahan pengorbanan, perjuangan, tenaga, kesempatan, emutan, materi semuanya yang dikorbankan ku Bapak Ikin sareng Ibu Eni sing janten tabungan amal ibadah sampeureun di akhirat. Ibu nu ka dieu jeung Bapak mudah-mudahan sing dihapunten dosa. Da urang rumasa hirup di alam dunia loba dosa. Komo awewe sok gede hilap ece lain hitut. Deulung eta jigjikana hitut sih eta mah teu samata-mata ngajawab gitu lamun teu rumasa teh dosa. Dosa awewe ece panggede-gedena dosa teh kasa sama lain kasa laki. Lain. Ari ibu teh sok ngarawas tara di curug goong. Sok aya pangaosan rutinan, sholawatan, yasinan, upami malam Jumaah taki sok aya yasinan, tahlilan, mun aya nu maraot sok tarahlil. Nya ulah nu marawat mah nu harirup nu tahlil mah ce. Beki saresat kieu. Curugoong aliran sesat. Nu marawat tarahlil. Ari nu hirup arudud. Ieu teh abdi mah sok ngacaprak ieu teh lamun tunuh teh asli. Tunuh ieu teh teu kiat abdi teh da. Nu kada dibeuntak-beuntak ge da. Anger we tunuh.
Biasa nama damang nate Pak Ikin ya teh kuluak white kopi biasa nama. Apunten Pak Ikin ngawartosan ya mah. Sanes nyuhunkeun ngawartosan. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala. Sholawat heula amih barokah sadayana nuk garering sing dicageurkeun ku Allah. Sholawat sifa baca wadawaiha wa'am bil barokah wabil khusus kanggo Bapak Ikin sakulawarga selaku sahibul walimah sing ditebihkeun tina panyawat sing disarehatkeun sadayana. Ananda yang telah dihitan Cep Roy Adi Permana mudah-mudahan sehat. Iha wa ala lihi wa sahbihi wa zalim. Bilih aya salira ibu nuker karaos nyeri, nu nyeri tuur aya, nu nyeri cangkeng, paingan diuk nanyang hunyar eta teh cangkel lain nyeri tuur teh. Nu teu boga duit aya, nu salakina sok ngusup we tapi tara usaha. Oh sing calalager salaki nu kitu teh nya sing dibare hidayah teh malikir bapak da urang teges rumah tangga usaha kadinya tong ngusup we hayo. Salatullah semuanya ala toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salawat sifat nadai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sobihi wa salim. Salatullah Sallu ala Nabi Muhammad. Semakin semangat sholawat akan dekat dengan syafaat. Lillah kamu ayeuna malam Jumaah ibu awaskeun sholawat. Barokah sholawat ibu bakal menang rahmat di akhirat kenging syafaat. Barokah sholawat geuning kopi ge datang. Tawassalna wabil hadi tawassalna teruskan semangat. Man shalla alayya fi kulli lailatil jum'ah, nu sholawat ka nabi dina tiap ungi Jumat samanina marrah 80 kali maka gufiro dunubahu samanina amah, bakal dihampura dosa 80 tahunan. Aminan kusadayana Bapak Ikin sareng Ibu Eni tong waka amin da eta maka karek nyebut ngaranna encan doa. Bapak Ikin sareng Ibu Eni mugi-mugi ditambih barokah, rumah tangga na sakinah, putra na soleh solehah. Sarang ayeuna kanggo jamaah aminan. Ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti diijabah, sing tiasa arang katejarah ka Mekah sareng Madinah. Hoyong ibu urang curu goong ka Mekah tos dalaptar acan. Amin we tarik daftar encan. Nu baroga duit tong nyarara bawa ka ditu ka Mekah.
daftar ti ayeuna nya da ka Mekah teh perlu dukungan ece. Loba duit gitu didukung ku keluarga jeung salaki moal init-init ece teh. Putra namugi solehkeun rumah tangga na harmoniskeun rizki namugi jembarkeun milikna mugi agengkeun yuk sholatullah sok bari mepene budak bari sholawatan asal ulah mepene salaki we di dieu ayeuna salamullah ala yasin habibillah bantuan tungtung nak soraan sadayana keur ngaji mah kudu jempe ai jempe teh naon rehe cicing repeh teu nyora keur ngaji mah kudu atuh bantuan pe na euceut teh sok da muhun wios da ibu-ibu nu nyora mah da nu di tukang mameureun ieu teh para raeh euceut ada geus biasa lalaki mah ceu mu diajak nyora teh hese itu mun kana udud riweuh bingung da ieu teh ai bungkeuleukna aya abdi ge maca salam tadi da si eta mah teu nyora atuh disebut hirup rehe disebut cengcelengan da oyag sok jeung abdi mah tong asa-asa bapak rek nyora-nyora mipuguh kaciri meureun bapak teh hirup mun rek maot sakalinya nah kieu geudeung ecenya dicurug goong manu hadir teh jalmi teh beda-beda rupi-rupi aya jalmi aya jurig ai jalmi mah kieu ngariung dinu caang jurig mah dinu itu nahana pun tangkal tuh ce jadi itu nu dinu poek teh ngaranna nyumput ecos manya jurig udud sak nyora da akang mah tuh kalau melong we jiga nu barogoh atuh aneh nyoran teu keur ngaji mah kudu kitu sok entong bari ngoprek wae komo bari ngadon tibra awas dirau kelong iya abah saha ieu nu ieu abah Suhi buhun teu ngicep-ngicep tita tadi abah ningali abdi langsung abah Suhi dina hui aya kacang polong manggih ali ti pasir kirisik ieu basuhi meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi yes salawe mah 20 sok bantuan makna apa ya Kang yuk ulah cek beli ulah asa-asa daripada dina ti korong ngagenok mending bekaskeun awas sumarasakeun nu teh ngera burut sia balik tah tuh nya resep ngariung teh kieu yeuh salawe mah 20 mobil sedan warnana hejo awewe zaman nah ngan bisa dan teu bisa awas basuhi basuhi ulah lali ibadah siang jeung wengi tong kalah udud jeung ngopi ngagosokan batu abah Suhi deui hirup osok nyeri hate pernah ibu terluka hate nah keunda urang ge ngarumasakeun cek tadi ge urang mah loba do bantuan hirup osok nyeri komo lamun teu kabagi BL sok aya ku teu di mana ku na
Oh, tos ngantunkeun. Kuuna tos maot. Oh aya di Bumina. Aya urang susulan atuh yuk. Ai Pak RT mah aya Pak RT. Nu mana Pak RT? Oh jurig beureun RT nya. Ye kapan jelema mah dinu caang. Jadi lamun RT dinu poek cicingna ngajina eta teh nyumput. Hirup osok loba nyeri. Komo lamun teu kaberebe. Nu disalahkeun Bapak majar RT goreng ha. Tuh teh. Awas, jangan menyalahkan orang lain Ibu. Kita juga punya dibere BLT kabagi alhamdulillah bersyukur. Nu teu kabere oge alhamdulillah. Itulah yang terbaik cek Allah ku teu kaberena. Gitu. Matak istri solehah mah adunya mata wa khairu mata dunya almaratu solehah. Dunia perhiasan seindah-indah perhiasan dunia wanita solehah nu ridho kana naon bae pameret isalaki sanajan saeu. Ibuku salaki diberi duit 25.000 satauneun mahi moal. Mahi belikeun we kana kalender. Teuneun we dina meja makan. Antap salaki datang ti sawah sidang ngadahar Agustus. Nya gampang cek salaki teh mama hayang susu tinggal tinyuh Januari. Mama hayang ngarokok gerelengkeun Februari. Mama hayang sayur leo bisa laki. Da istri solehah mah kitu atuh bade kumaha we kaayaan dalam rumah tangga kita selalu bersyukur. Suami sanajan geus teu kasep deui tapi harus mencintai sepenuh hati. Kudu bear bud di hareupeun salaki balik ngaji kade Bi Eti sing daek ngadang. Aya Bi Eti. Nu mana Bi Eti? Oh, Ceoneng aya Ceoneng. Cekokom. Makanya Cekokom. Eta teh abdi mah Cekokom jeung Bi Eti teh ngabalad. Cekokom, Ce Imas, Ce Nunung, Ce Noneng. Sok ngariung di imah Ce Esi. Tiap werbo bari araremok ieu. Saya berjanji. Aya di dieu Bang Emok. Yey, amit-amit. Ece wanita solehah, daek ngaji, istiqomah ibadah, hareupeun suami selalu memanjakan diri. Matak ayeuna balik ngaji komo malam Jumat hareupeun salaki balik ngaji sing daek ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak. Oh riweuh ngadangkak. Cicing lo bakene batur. Manya pamajikan liwat ka dinya tuluy kieu bedul. Paur cek salakina teh itu aya bakakak hidung. Sallallahu Nabi Muhammad. Aduh basuhi. Geduk kene bojo basuhi. Duda teh wa. Oh. Kade basuhi duda. Ayeuna keur ngaji teh ibu ulah ayeuna lepas sing kuat ku gogoda. Hei ece. Ece. Hirup di alam dunia bukan tempat bahagia. Sanajan ibu hahaha. Da apal hatena mah jero-jero nak boga kasusah mah. Leres? Nah, ya tukang salon hayang we motoan. Jiga we nu bahagia, gaduh nu kararieu ieu alatna, padahal susah teh. Kunaon disebut susah teu kabeuli kopeah-kopeah acan. Itu aja sabab dunia mah bukan tempat senang. Ayeuna Bapak Ikin aja sok jiga nunya katingali senang ladang hajat loba duit teu apal ieu teh na teh bayareun can lunas panggung. Heeh ka abdi ge can mayar ieu teh. Hirup di alam dunia mah bohong aja. Nu senang teh api-api, nu bahagia teh api-api. Da dunia mah lain tempat senang aja, dunia mah lain tempat ayeuna bahagia, tempat capek, tempat riweuh. Matak ibu ayeuna lamun keur ngaos enak di pasien bisa tertawa, terbahak-bahak, hahaha, ciri bahagia eta teh bonus ti Allah mangpaatkeun. Itu. Ece. Da apal ece teh di imah mah jeung salaki teh jemedad jemedud.
kutat beketut peda salaki teu boga naon tuh geuning aku berarti eta mah bahagia nanti ada uang abang tidak ada uang abang aya duit mah gesit duit sakit aya salaki loba duitan mah aduh geuring mengesan ge dipencetan diubaran diusapan giliran salaki geuring ripuh duitan mah boro-boro diubaran dipotoan disetatuskeun salaki abdi keur muntaber cenah sakedeung deui ge koid bedul sallu ala nabi Muhammad makana adunya mahallun lil balwa dunya mah abah suhi tempat ujian abah nuju diuji ku Allah teu dibere ayeuna pamajikan geus ngantunkeun muhut aya cenah duda tadi cekocok goreng sangka batus itu nyebut duda abah hei akang kok mah tanu dinu pararoek mah tanu dinu poek rasakeun ngaji teh sing karuat ngaji teh sing ayeuna bener-bener akidah iman teh damanya cenah keur ngaji pira ku aya gogoda cek saha aya gogoda ini ngaji pasti di perjalanan sok aya rintangan sok aya coba sok aya goda komo lalaki tawas akang di perjalanan rek ngaji sok papangi jeung ranjau kehidupan lain rana nah jig karana aya di dieu rana wios lah rana ge nu penting ngeureuh ibadah gelo si eta ya rana ngeunah ngeureuh ngaji ngeureuh ibadah di mana ya rana ngeunah teh mun ngeunah ge laku pugu matak jadi rana ge bau teh bunda sarua ta tukang kamera oge nu motoan eta teh dijieuna mah tinu barokah ece atur nuhun ka Bapak Ikin sareng Ibu Eni hayu ece ngaos tong lami-lami tah ieu teh kos aya datang kopi tunuh leungit ngan hapunten Mang Ikin abdi panyakit nu kadua nuju riut sirah asli puyeng ieu teh sirah teh ngan maksakeun we tah biasana damangna teh ku Yakul biasana mah hapunten Mang Ikin kapan sahur kadokteran sahur medis sayangi ususmu minum Yakul setiap tah eta nu ngalangkung teh putra abdi ece eta nu pangageungna tos nikah ngiring bojona putrana ngiring abdi teh tos gaduh incu hiji ti dinya lanjut tos nu dipihormat pengatur acara nu mana ieu teh MC na teh iya Pak Ustadznya benten dah Bu sekalipun saya tidak tahu dengan Bapak ini dakat tingali dina tampilan tuh tingali kopiahna ge jangkung Ustad mata kay entong hayang jadi RT mending hayang jadi Ustad ari RT ripuh tepuguh RW ripuh wae tapi Ustad usaha tara anak deres tuh tingali tampilan Pak Ustad marecing baju nage garaya sarung nage HD eta ge pamere kamari aya nu maot buruh ngurebkeun atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan matak dia lemur abdi mah ayeuna ibu seueur kiai jujur astagfirullahaladzim sugan aredan urang curu goong ka kiai nyebut jurig boro-boro mun cinta ka kiai geus abdi mah palalaur ngajejeng nu aredan kieu sieun balik ka bawah GR aca naon ari grup ieu mah nyaan kudu dirukiah yeuh nya ka abi nyebut gelo tah pokona mah rasakeun nu tiung ungu tah eta pangtarik nyebut gelo PRT ka dieu tewak nu nyebut gelo ka abdi kudu cekelan tong cekelan sina ngaji tapi kan gak beres yuk aja Bapak RT nutara era tatalete Bapak RW nosok rancage daek nyontoan gawe hei mak reka mana ece jangan melihat tampilan seseorang awas
Beting cek Allah manu mulia teh eta daripada urang. Mata ari pergaulan ibu milih teman teh ulah sok dipilihan. Ya mah anu beunghar di deketan, anu miskin di jauhan. Sok aya nu kitu. Tong di deketan cenah si eta mah naon cenah. Make leungeunna ge make tato. Ah beting lain tato, beting eta teh hapur urut ka bentar gelap cenah teh. Cenah tong di deketan si eta mah buk lagi jabrik tukang judi, ah beting hatena mah tukang sholawat ka Kangjeng Nabi. Nya cenah si eta mah kitu cenah ulah kitu acu. Ari nu maot nu beunghar meni sok loba nu takjiah nu ngalayad teh. Ari nu miskin mah boro-boro hayang ngamanian ece mayit manis sorangan. Da ubah duitan ulah sok kitu ece ningali jalmi mah tong ningali kasep tong ningali beunghar. Ibu ge nu marake tiung ieu can karuhan tiung alus kana laku. Bapak nu marake kopiah can kaluhan alus kana lampah. Da loba ayeuna jelema nu make tiung tapi jeung dulur henteu akur jeung tatangga sok pase eta kana hutang hese gawena ngomongkeun aya nu kitu. Jangan merasa diri kita udah dianggap benar, punten bu loba keneh kasalahan. Geuning bukti oco, kena-kena boga gelang, init ngaji hayo we gagaro api-api ararateul. Aya nu kitu. Kadar gua kongkorong segede ramat ge amaikeun keluar baju. Awas para pemuda tong balaga dengan motor ninja meh diganengkeun kenal potna. Da can lunas ieu apal. Da digas ge kalah nyindiran setoran. Setoran dibawa mengkol di rem kiri dit jelema agul ku hutang hirup rek naon eceu dibanggakeun geus maot maka bege moal dibau harta ditinggalkeun imah gede di kantun naon urek dibawa maot eueuh deui iwati amal urang lain amal soleh dan nu maot na oge urang eceu. Mun ibu maot mau amal soleh ke soleh maot mau usaha. Da soleh ge hayang babawaan. Manya soleh maot mau anu paikin. Matak selalu tanamkan akidah la ilaha. Yuk bareng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasul la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah yuk la ilaha semuanya la ilaha illallah ha illallah Muhammadur Rasulullah. Tibalah saatnya yakul datang luar biasa. Bapak hajat memang ajib riot sirah cager ngan leuleus tuur moal cager ku yakul ieu leuleus tuur mah damangna teh ku krating deng. Cek si ibu cenah nu hajat bangkrut cenah moal bangkrut ku seueur sedekah ieu Bapak Ikin insyaallah bal yazdad mana qasomalun min sedaqatin harta nu disedekahkeun mah ibu moal dikurangan ku Allah teh balik tak bal yazdad ditambah tong waka amin eueuh mah da merena ge encan sedekahna ge encan insyaallah tah nu boga roga geulang geura jarual nya nu boga kongkorong sok ti ayeuna ka tokokeun deui jual bikeun ta ka kiai sinanyeun pasantren anu gede madrasah hadean masjid alusan ku ibu ayeuna sok ku harta ece gelang arical jang naon da maot mamoal gelang ibu maot mati heula gelang teh ku salaki tah dipake kawin deui krido ece salaki kawin mas kawina gelang ece jaban nu dikawin ku salaki teh bala nu sok ka sawah jeung ece matak sing seueur sedekah jariah ami ulang salamat di alam bar nu dipihormat para kiai para jengan para ulama wabil khusus sahibul hajat sahibul walimah Bapak Ikin sareng ibu yang berbahagia Ananda
Roy Adi Permana di hitana atos tacan atos Ari Paikina atos di hitanan Basuhig atos Basuhi aduh abdi tara biasa di pelongku aki-aki. Semoga Bapak Suhi panjang yuswana, mudah-mudahan Bapak RT ditampi iman Islamna, mohon tidak ceracan maot ari ngadoa kitu teh ibu jang nu hirup cerek maot nyuhunkeun ka Allah, ya Allah abdi hoyong ditampi iman Islam da maot mah bakal sadena oge. Oh Basuhi sabaraha tahun Yuswa tos sabaraha tahun abah 80 aya 70 moal sedangkan jalmi mah umur teu lila baina sitin wa sab'in antara 60 jeung 70 mun teteh mah tos 60 tahun ayeuna tah sapoe deui di alam dunia teh. Mun tos 70 tahun tapi hirup wae teu maot-maot berarti sudah lolos dari kematian. Abdi bade maot tukang kamera ge sarua, tukang sound system ieu mere sal ieu mik meningareuna maot bakal mata ku abdi rek duduakeun sing ka surga bareng jeung salon-salona gitu. Antu itu komo itu mah da geus dinupar we keuceul lah. Sami bade maot, abdi bade maot tukang kamera. Nah itu mah ngabalad jeung ririwa aja. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu tos ari ibu punten ka dieu ku Bapak Hajat ku Mang Ikin dipaksa henteu sok kompak ibu ka dieu aya nu maksa teu aya ieu kompak hempak merbayaksa ku Pak Ikin diburuhan ari eta sia dibere seneng tuh sok leungit kahadean batur ece ka dieu ku Pak Ikin dibere duit ibu nu palih dia ku Ibu Eni di jajanan di pasian artos tuh cek si emak boro-boro mere duit Ikin pugu urang nu mere duit ka Ikin ibu ka dieu teu dipaksa ku Pak Ikin ibu ka dieu teu aya nu maksa panitia tapi kunaon ibu tiasa calik hempak merbayak saayeuna eueuh nu maksa teu dipaksa tapi yakin urang ka dieu kabeh oge maksa betul maksakeun da biasana ge wayah teh eueuh teh lain keur kikieuan keur nonton sinetron di RCTI akang belaan ayeuna sok ngolotkeun wayah kieu ditinggalkeun ka dieu teh eueuh teh eueuh nu muruhan eueuh nu ngahadiahan nu dipalar hayang naon eueuh ka dieu yuk urang ngahariring mapai jalan bantuan mapai jalan ngajugjug lain gitu tanya tariknya salah deui mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan teu karasa capena sabab nganggo kendaraan oh ece ka dieu naik motor kana mobil atau baleumpang oh komo nu mapah komo nu leumpang ece berlimpah-limpah nilai ayeuna lengkah sampean kana ngaji jadi ibad lengkah kana ngaji mah sampean dilengkahkeun jadi ibad bantuan lempangna jadi iba kepatna jadi iba diukna ge jadi iba nundutan cek saha codah sok sagawayah nyeun hadis teh nunutan jadi ibadah tuh teruskeun ka kiai eueuh hadis eueuh dalil nunutan jadi ibadah ece ngan abdi mah aneh ningali Abah Suhi ningali aki-aki nu disarisi biasana init kana pangajian rutinan tara ginding siga dina ieu wengi kari-kari ayeuna Abah dina rutinan biasana sok make sarung ayeuna mah ka Bapak Ikin da bade ningali mubalighah geulis eta si Abah meuni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia sok tak kitu tah geuning krating deng datang nuhun geus moal aya deui ngan angen peurih angen asli angen peurih mah abdi mah tara cager ku krating deng
angen perih mah damang nate ku teh pucuk. Aduh, Mang Ikin pusing cenah ku mau balik. Bongannya sih itu nyebut gelo. Jadi abdi awak segala karasa. Lanjut. Ece. Biasana ibu-ibu gena angkat kana pangaosan tara kararieu. Anu butut ayeuna mah jadi geulis, anu nini jadi modis. Init kana pangajian rutinan biasa emak sok make sarung kari-kari ayeuna mah ka Mang Ikin da bisi aya hadroh jeung genyering eta nini meniningkah make calana legging. Teu ngingetkeun bitis nini geus jiga suling. Tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak ucing. Dikoet ku anak eta nini make os sok hahaha itu celahkeun bae lah kumaha hayang ece nya hendak urang mah geus merdeka apapun kahayang akang ulah sok ditahan sok bekaskeun urang teh cicing di negara Republik Indonesia matak nitip ibu jeung bapak sing bisa ngajaga 17 rakaat ece lain Agustus. Astagfirullahaladzim. Sugan lain agama Islam meureun ieu. Batur salat yang ngahormat. 17 rakaat mak lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh ieu entos sarolat isya teu acan. So, naon geuning abdi nanya kitu ayeuna mah panyakit nu paling merajalela ibu nu teu bisa diubaran teh penyakit hoream salat. Sok aya ibu males karena sholat pang malesna sholat naon subuh jeung sholat tama sholat lo tama deui sholat jeung sholat mag eling umat eling ditita sholat kalah hayah we caricing. Ayeuna mah lebih banyak berteman dengan HP daripada dengan Al-Quran. Betul. Awas, ari HP elit, ari ngaji sulit. Ari ilmu TikTok banyak yang hafal, ari ilmu tajwid banyak yang gagal. Hanya akal ke mages di alam kubur mah ceu urang teh moal bisa balik deui ke alam dunia. Moal bisa ngaji deui, moal bisa ayeuna salat deui, moal bisa ibadah deui. Di alam barzah lain tempat ibadah, tempat nampi na rahmati Allah nu Maha murah. Matak sok ngaji ubar galau ngaji obat bingung para rusing rariweuh nu nyeri hate salaki leungit teangan salaki leungit ngaji si eta mah mun ngacaprak we mapai jalan maca Yasin salaki leungit teh sok kunaon atuh ibu ka dieu tiasa ngaos geuning padahal memaksakeun pasti ibu moal daek maksakeun ngaji lamun eueuh nu ngadorongna betul nu ngamotivasi ibu maksakeun ngaji tak geuningan teh pucuk. Terima kasih untuk bapak ini saha namina eta Bapak Obin Bobby Bapak Bobby gaya ngaranna Bobby meuni gaul ngaran teh Bobby tapi teu akur jeung rupa. Duh Pak Bobby hampura mending geus ngesang ti kabalik eta ka dieu wae. Da pedal mah teh jiga moal aya nu dileueut ku abdi teh asli. Da abdi teh sareng incu ka dieu teh karesep incu ya kul teh. Ieu krating deng karesep supir. Kebetulan billahi tah sumpah abdi mah pun mantu teh nuju sariawan tah ieu obatna teh matak punten Pak Ikin keresekan bae naon anu ngadorong urang ka dieu nu ngamotivasi ibi akang aki nini angkat ngaji ayeuna dina ieu wengi lain ku peda ayeuna ibu hayang diburuhan ku Mang Ikin jeung Ibu Eni lain naon atuh nu ngadorong maksakeuna peda urang ganu anugerah ti Allah naon anugerah eta rasa mahabbah naon Bu jadi ibu init ngaji maksakeun teh peda aya rasa mahabbah
Naon ari mahabbah Pak RT? Ari mahabbah teh CINTA. Hijikeun. Berarti urang ka dieu teh nu ngadorongna ku gaduh ku aya rasa cinta ka saha? Ka junjunan urang Nabi Muhammad. Ibu ngaragap diri akang ngaragap dada usap hate urang teh moal aya di alam dunia lamun teu aya Kangjeng moal aya alam dunia ieu lamun Allah teu nyiptakeun Nabi moal Allah nyiptakeun alam dunia lamun Allah teu nyiptakeun Kangjeng Nabi bahkan sebelum dunia ieu aya Allah terlebih dahulu nyiptakeun heula nurna cahayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Matak jawab dengan jujur, ibu cinta henteu ka Nabi Muhammad. Sing kompak da salaki ge moal amek ieu. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Ari ibu cinta ka Pak RT? Mohon maaf teh. RT rugi ngurus ieu warga. Sakilobana awewe eueuh nu bogoheun hiji ge ka RT. Ari Pak RT saha namina? Hah? Etol mah tuh paragi itu tuh ngagesek tol mayar tol. Ibu cinta ka Nabi Muhammad bareng rasa cinta. Sok sing tarik sok ulah ditahan di natikoro bisi setruk ngagenok natikoro lain bisi salah sok pede teh daripada teh nyora-nyora juga sih itu rasa cinta sok pada makhluk tuh ibu ayeuna nyawaan keneh ece ayeuna bergerak keneh hirup keneh berarti punya rasa cinta ngan kecintaan eta nu dimaksud ka saha da cinta nu abadi lain cinta ka salaki nu abadi lain cinta bapak ka pamajikan yang abadi cinta Allah ka hambana cinta Nabi Muhammad ka umatna cinta inung bapak ka putrana termasuk bapak Ikin jeung Bu Eni apapun yang dikorbankan tena dipasangkeun kabeh diayakeun ieu teh saking nyaah saking cinta kanu jadi put sok ibu ayeuna geus kolot ieu nyaah ka anaknya ka salaki betul. Bapak ayeuna jawab geus kolot ieu nyaah ka anaknya ka pamajikan ka anak. Allah kabejakeun ibu nu usaha salaki ngabela pamajikan anak eueuh tapi anggar ngabela anak pamajikan anak yang didahulukan. Salaki ningali ayeuna budak ibu morosot calanana ku salaki dibenerkeun da gede ka nyaah. Tapi ka pamajikan da geus kurang ka nyaah pamajikan calana nu geus bener ge kalah diporosotkeun ku salaki. Bener. Oh, salaki ece lila teu panggih keur nyaba jauh pangheulana nu dipangku ku salaki anak atau pamajikan. Oh sok ece balik usaha salaki mangku ece heula. Nah, iya pengorbanan yang dikorbankan ku bapak Iki teh demi apa? Demi cintanya ke anak. Ibu ka dieu demi apa? Demi membalas kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibalas ku ibu ku cinta daek ngaji ieu teh aturan panutan urang sadayana Kangjeng Nabi tuturkeun apapun ayeuna cek Kangjeng Nabi urang teh kudu cinta ibu ka Nabi Muhammad semakin lila ayeuna semakin tambah usia namahan atau ngurangan namahan ari ka salaki ibu cinta ayeuna namahan ngurangan bagus tuh Kang berarti pamajikan teh geus teu barogoh dieu. Oh, Akang jawab jujur Kang. Ulah eleh ku pamajikan Kang dendam sia Kang. Akang ayeuna geus karolot ieu bogoh keneh henteu ka pamajikan. Teu, heeh tak kitu. Lamun bogoh ge meureun diuk teh padeukeut. Lamun bogoh ge meureun Akang teh moal hayang paangang. Tingali baheula Akang keur pada bogoh enggal nikah komo meleban pertama suami dan istri boro-boro hayang pajauh hayang hitut ge diplastikan. Boro-boro malam pertama daek pas ya hayang kiih gak ditahan giliran ayeuna tingali Pak komo geus eueuh cinta liwat ka hareupeun salaki perepet eueuh pisan sopana rek diuk brot salakina teh ngahuleng anyir kenal pot bitu ceun
Gusti nu ngaran salaki ka pamajikan tas diakadan tulo ayeuna resepsi pas ayeuna teu wengina alah ece menikat gaya diciwit ku pamajikan salakina aa sakit enggak teu ngajawab kalah pingping nu hiji deui diasongkeun iwit euy eta teh balas bogoh teh sok ajaran ayeuna ibu balik ngaji ti dieu timang Ikin jeung ibu Eni datang ka imah salaki ciwit teu pikeun kagetihan manya teu ditampiling ku salaki. Oh. Bu mata kawas neng jangan didulukan pacaran neng doraka keun bae engke pacaran mah setelah nikah indah bisi kecewa bisi terluka pacaran diheulakeun bobogohan 5 tahun aya dikawin ku batur kan ada jodoh mah tos disiapkeun ku Gusti Allah da apal ieu teh si neng teh grup ijo lumut ikatan jomblo-jomblo lucu dan imut ieu teh itu tuh di tukang ge aya grup ijo tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat teh teh ai keur bobogohan sebel teh da aduh eta kabogohna teh muntang kana cangkengna muntang cing talik beuci lag-lag deh aduh rem jeung kupling ge main ece meuni lalaunan hati-hati gejelik mengecan sakit enggak prung we kawin ece kakarek 5 bulan sabulan maleheung aya keneh bogoh eta geus eueuh bogoh ngabonceng pamajikan boro-boro hati-hati jiga moal karung pare aduh pamajikan pur awak badag ucu eta salaki teh meunikat hayu we amak-amakan jiga nu pusing sia teh cenah hayang mimilu wae berat puguh boro mah mun titah muntang meusan ge pamajikan teh meuni amok eungap sia teh muntang teh tong kana cangkeng ka tukang kana behel gedebut teh pamajikan rag-rag lain mah nulungan kalah nyarekan molototan cek aing tadi sia tong milu hei bapak awas lamun ka pamajikan kitu melontarkan kata yang tidak enak hati istri terluka hati istri tersakiti doraka keur jadi salakina tong gagabah ka pamajikan tepuk tangan awewe akang teh rumah tangga bahagia teh karena ada peran wanita sok ece salaki busuk gegeroh tara salaki pernah masak ngepel anger we nu manggawe teh saha awewe sok kang da awewe mah sagala rungkad betul teu Bu mata kahade Bapak Nabi Muhammad pun berkata Anisa bade wafat nitipkeun awewe teu nitipkeun lalaki teu nitipkeun basuhin motak awas akang menyakiti hati istri akang melukai ayeuna bojo bapak ayeuna akang sarojeng teu ngikuti kana nu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad wae nya ka awewe piraku akang nu jadi salaki teh nya dengekon sok ta para korban gawat mumpung aya para tersangka ece araya yo kang kewajiban salaki teh ka pamajikan teh nyenangkeun ngabahagiakeun ulah sok digawekeun tong boro-boro ka kebon ka sawah pamajikan mah gegerok masak ngepel ngistri kaget ulah itu semua tanggung jawab suami yang ngerjakeun cicing ibu mah isuk tong ngararejo antep bagian salaki istri solehah kewajiban ke suami hiji tumut turut toat cek salaki nyangu ngan awas bapak bisa ya masalah dalam rumah tangga kudu bijak ulah sok sarwana ieu mah jadi salaki teh temperamen amek-amekan ka pamajikan komo bari neungeul mah kadar sangu teu asak mun nyarekan kewe naon atuh tita tadi maneh hejo teh teu asak-asak tingali kang gasna seep kudu nama akang teh sadar diri mama geuning sangu teh teu asak hampura bapaknya lain salah mama salah bapak gasna seep kunaon pang nagasna seep bapak can masihan artos ka mamah kanggo miserna hade mikir pak ieu mah sangu teu asak ditojong jeung majikomna sayur kaasinan dising-seringan ku lehona awas ceurik we pamajikan teh pa di juru dapur tazam kata-katamu seram-seram perbuatanmu tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan
keprok itu hari deng. Ida biasa mah lamun ngalagu sakitu teh syukur aya nu 1000. Ieu mah boro-boro ibu bapak hajat nang ngahulang ngece. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu, awas bapak jagalah istri, jangan kau sakiti doanya istri, harumnya surgawi. Tanaon tah berita. Awas ada tikus berkeliaran. Cek. Cek. Makana kade lamun ibu ayeuna nyebut bogoh ka salaki bohong geus kolot kieu mah. Cinta urang ka dieu teh ka Kangjeng. Da salaki teh geus teu bogoh geuning ibu ayeuna malam Jumaah kamari tan minggu kamari. Da pamajikan geus kolot mah balah salaki teu bogoh boro-boro dikekeupan kalah ditapakuran. Ningali pamajikan teh kalah keung. Ieu teh pamajikan atawa kunti. Bareto mah da teu kieu. Bareto mah susu ge neuhner pamajikan teh ayeuna mah di toel gitu oyag-oyag. Dibawa nang karak kalah jiga ceplok nog nampuyak. Dibawa ngarengkol kalah keplok. Dikenyot kalah nyelap nah huntu. Keune basuhi hitung-hitung ngadahar baso urat we. Sok geura tingali si emak bojona basuhi. Da boro-boro hayang ngeukepan atuh geus ka aki-aki kieu mah. Ningali salaki teh Gusti, itu salaki teh kalah jiga opak bubuk. Kalah keung Gusti boro-boro yang ngedeukutan. Ningali salaki eueuh huntu, sare calangap kerek ti luhur ti handap bau. Ece. Tapi ya Allah geus gaduh budak. Kawis kanyaahna bapak ikin sareng ibu Eni. Kober korban dunia dina ieu wengi sagala diayakeun naon nu dipalarku Mang Ikin hanya satu dan harapan Pak Ikin ku seueurna jamaah luar biasa bangga hoyong didoakeun putrana supaya jadi anu saro sabaraha putra Pak Ikin istri pameget sadayana hoyong saroleh Pak Ikin apakah cukup dengan dunia dan harta yang dikorbankan untuk anak soleh lah tidak Bu Saur ayeuna Kangjeng Nabi Muhammad azibu auladakum budak hoyong soleh mah bukan dunia banyak yang dikorbankan keun dari indung mah boro-boro dunia hartanya wa gerido keur anak dikorbankan ibu keur ngajuru teh berkorban taruhan antara hidup dan mati nyawa teh dikorbankeun ce sokang ulah ngeureunah nyengselena wungkul ibu nurono akang nu ngareunuhan ibu nu ngahejeun akang nu nyengsele sok cek bidan teh geuning rek ngajuru teh heujeun kon tarik napas namuhun atuh bebidan da tarik tamang Agustusan sok aing budak keluar tarik napas heujeun kon sakedap deui cenah ka hade tong nunutan tong kalati beda heujeunkeun deui tah cenah rambutna geus katingali pedahar rambut inungna keneh eta teh sok tuh Mang Bobi mun awak badag gitu aja tete lain hamil kadut tete Mang Bobi bojona nuju ngajuru bade ngalahirkeun teh geuning datang Mang Bobi nyawer aja aduh asli hatur nuhun Mang Bobi tara biasa abdi mah disawer asli tara biasa ipis kieu nyodakohkeun mau ece sok ibu ayeuna sodakoh 2000 dibikeun artos ngan 10.000 ya Allah kumaha teh 10.000 deh tapi hayang merek aya kenceleng 2000 tanu 2000 teh digantian 20.000 semakin banyak yang dikorbankan semakin banyak ibu nu diberikeun deui ku Allah matak sodakoh mah nyawer mah tong hayang saeutik sing loba sakali tah geuning datang deui hatur nuhun ibu hajatnya mun kade tong ngorteng kayak bisi nyoceng kana jatah ece aduh terima kasih kanal ya maca ada curiga 10 ribuan ya ladang nyambungan Masya Allah jazakallah aduh ibu atur nuhun insya Allah ibu iya nu dipasihkan sanes kanggo abdi hapunten iya mah cerita heula pun bapak gaduh pasantren ngadirikeun pun bapak pasantren teh tahun 78 abdi karasan 3 bersaudara Aah Beben Cecep jadi trio ABC pun bapak tos 2 sasih teu damang tos teu kiat ngaulang deui santri diteraskeun ngaulang santri ku pun adik nu kadua abdi tugas abdi naon kebetulan di pesantren sebagian besar
ada orang anak anu teu mampu yatim piatu janten sok dibiayaan teh sakadada sakadoga amanat pun bapak ka abdi kanu ageng pun adik mah beben haji beben sok tuluykeun ngawuruk kelas apa bisik maot ti payun tuluykeun ieu pasantren pajukeun nyai nitip pasantren abdi teh sok manggil nyai bisi rek ngabangun deui jiga ayeuna kan terus-terusan ngabangun sok kawas ayeuna bisi geus eueuh apa berubah kudu jiga ayeuna apa mah haram nyieun pasantren rek ngalegaan taneuhna rek ngabangunna mun meunang ngaju-ngajukeun proposal. Jadi abdi mah sakada kaduga cek pun bapak meunang ngaji sok beurikeun kana bahan bangun deui pasantren tos 5 tahun abdi teh teu acan liren teras we ngabangun. Pas ayeuna pisan alhamdulillah teu acan gaduh karpet kamari kanggo uih ngarenovasi masjid. Tah ieu teh mudah-mudahan we mahi ece. Matak Pak Ikin tak unten. Matak tadi salaki teh umi kan nuju di Mekah pun lanjut teh nuju hajian keneh teh acan uwi da kalau gelombang kedua umi cenah nanti kalau pulang dari Pak Ikin pasti dikasih 10 juta cenah. Acak abi teh beuting leuwih cek eng teh. Emang abi kenapa cenah beulikeun kana geulang teu hayang abdi mah moal bersa dirayu ku salaki. Abi kenapa jawab gitu? Bilang gitu kan kemarin abi suruh beli karpet masjid. Kok sekarang beli gelang? Karunya cenah ka umi meuni teu boga nanaon, mas teh eta ge gelang ti mamah baheula cenah kitu. Ieu teh kenang-kenangan ti kolot ulah leungit, turun temurun. Ta geuning datang deui ece. Ah cete moal bi umi mah daripada dipake meuli gelang mah mending dipake meuli karpet cinta gitu. Mikir 2 kali bisi abdi mau ti heula, gelang teh milik salaki tuluy kawin deui mas kawinna gelang abdi. Aduh. Ledang ti Mang Ikin. Aduh atur nuhun Gusti teh ieu nu ngahulang wae obat teu boga duit. Aduh. Allahumma shalli wa barik ala nabi Muhammad. Ya Allah mimpi naonnya abdi asli aja. Demi Allah, demi Rasulullah, saksi langit dan bumi. Belum pernah abdi kikiran, asli. Acan kantos abdi torojol nyawer acan kantos. Naon sababna abdi teu pernah nyanak organ, abdi tara nyanyi-nyanyian, ieu mah Masya Allah hoyong sarodakoh ibu kanggo kamajengan pasantren, kanggo anak yatim, kanggo karpet. Mudah-mudahan urang dikumpul-kumpul. Hatur nuhun teteh kasadayana, ulah amin nu teu mere mah. Kaduakeun kanu marere oco abdi rek kaduakeun kanu teu mere sing boga hidayah. Saudara sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Masya Allah ibu nu masihan sok tawasulkeun nya ma ibu ece teteh. Aduh Masya Allah hatur nuhun jazakillah ya ibu upami masihan ka abdi teh kieu nya bade ka abdi bade kasa ibu sodakoh tah aya nu mapayan misalkan sorban keur pangaosan teh ya Allah abdi nyimpen artos karena Allah hoyong didugikeun kasayan abdi kanggo ahli barjah abdi teh tos teu gaduh indung tos teu gaduh bapa ku sodakoh abdi hoyong janten amal kasayan kasolehan abdi maslahat mangpaat ngocor pahala kanu indung jeung bapa nutus daya di kieu nah ibu nutus marasihan mudah-mudahan nu gaduh karuhun sing dibagjakeun ku Allah di alam barjahna. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 yang pertama sodakoh jariah, keduanya ilmu yang berguna untuk sesamanya, yang ketiga doa anak yang soleh. Kabayang atuh Mang Ikin ayeuna boga budak 2 abah suhi sabariji budak 3 loba tak kudu loba tuh ece budak ibu 3 sok matak azibu auladakum habbillah lamun budak sina cinta ka Allah berarti budak didik ku agama. Masya Allah neng geulis mudah-mudahan rumah tangga sing bahagia tong amin ece mada encan ece ibu azibu auladakum habbillah budak teh sina cinta ka Allah berarti budak didik ku pendidikan agama. Check are not in the relation indispensable for human being. We show it the existence of one was impossible. The relation was essential for solving the most complicating problem. Kaharti henteu. Sarua abdi ge henteu. Eta ge meunang ngapalkeun paranti pidato. Sakitu-kituna lumayan piduiteun. Tuh geuningan geus nangtung rek mere. The lesson indispensable for human being. Agama jadi penting kedudukannya tanpa agama
dunia bakal aman. The lesson was essential for solving the most complicating problem. Agama sanggup mengeluarkan solusi, satu jalan keluar dari 1001 macam kesulitan. Ku agama mah moal sulit, torojol wae amplop ece. Nuhun padahal mada manehna gitu bogaeun. Kopiah ge teu kabeuli ece. Tapi maksakeun. Hatur nuhun Ibu, Masya Allah. Namru ece. Alhamdulillah eueuh kahayang we teh mah. Hatur nuhun Ibu, Masya. Hatur nuhun sing dugi kasihan Ibu kahli barjah ka sepuh anu tos teu araya. Pamaksadan Ibu nu marasihan mudah-mudahan ku Allah diijabah dikabul. Seueur nu ngaminan doa dina ieu wengi seueur nu amina 40 jalmi nu ngariung tangtos aya doa nu diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun Ibu sinareng Bapak sadayana nu parantos masihan kasayan. Yuk Ibu sing kapetik hasilna sing kaala buahna. Ibu pan melak cabe bakal jadi melak hade bakal jadi suku Ibu ke alam kubur dikubur sorangan poek henteu tuh apaleun nu geus ngalaman mah nu nyaangan teh sodaqoh jariah. Ibu araya the lesson indispensable for human being, agama jadi penting. Sok tingali budak anu kurang didikan agama ceuli dianting leheng lamun ku emas doraka ge jang payu keneh kana duit. Ieu mah dianting ku kawat nu hidung menang mulung. Leungeun ditato di udag soang leweh. Da moal butuheun kolot ku tato moal. Ibu boga budak 3 nu kahiji pinter nyanyi, nu kadua jadi tentara, tapi nu pinter nyanyi nu jadi tentara 0 tina agama, teu apal huruf hijaiyah, teu apal rarakatan salat, hariadeun sifat nu wajib di Allah, teu nyaho da teu di kamadrasahkeun, teu dididik ku agama. Nu kadua budak jadi tentara sarua 0 ngan ukur mamawa pistol balaga. Jabatan palang hiji palang 2 urang mah palang kakan. Tapi budak Ibu nomor katilu rajin maca Al-Qur'an, hafal mah henteu rajin. Cik anu dibutuhkeun ku Ibu engke keur sakarat. Budak nomor hiji, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 eueuh kabejakeun budak nu pinter nyanyi bari teu bisa maca Al-Qur'an. Inuna keur sakarat ngadeuketan. Mamah aku persembahkan lagu yang terakhir untuk mamah. Eueuh. Budak anu jadi tentara ngan ukur balaga mawa pistol ari agamana 0 eueuh hiji-hiji acan teu apaleuna naon. Inung keur sakarat bapak keur sakarat ngadon mawa pistol ngagerwan tatangana saudara-saudara ka dieu bacakeun Quran bapak keur sakarat teu dibacakeun dibedil sia. Tapi anak nu katilu lucu bari ngageunggeuyg ceurik geus boga wudu. Ibu ayeuna keur sakarat inung keur engkak-engkakan ya Allah. Abdi nalangsa ningali indung jeung bapak rek dicanat nyawana ku nu kagunganna. Sok sieun maotna teu mawa akidah, sok sieun lepas tina agamana. Nyaketan budakna bari maca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim torojol anak nu bungsu deui nyaketan deui bari nyangkeh mastaka indungna nyangkeh sirah bapana. Bapak tuturkeun kalimat abdi la ilaha dituturkan ku inung anu keur sakarat dituturkan ku bapakna Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa inung lepas nyawa bapak bagja ninggalkeun dunia dianterkeun ku anak anu saro. Lah mata kahade ece eling-eling dulur ibadah ulah beurang penting ulah bisina kaburu awas bapak hoyong barokah keluarga anak hayang soleh solehah. Bapak kunci pertama kepala rumah tangga salaki sing daek istiqomah salat berjamaah. Di mana Pak RT Dimas jurungkeun ku ibu osok dijurungkeun basuhi lulus bere vitamin loyo bere kuku bima geus diberek kuku bima geus dibere-bere vitamin salaki leuleus wae eueuh tanaga teu daek berjamaah ari ka sawah kaduga ka masjid mah deukeut suku dilengkahkeun ngadak-ngadak lumpuh ari ka sawah dilengkahkeun suku jauh meuni mampu. Tah kumaha carana ibu salaki hayang daek ka masjid sing sering dibere sumanget lain susu. Nah jig-jigana susu atuh dibere susu mah lain berjamaah. Kala soyo ngagenyel we meureun di imah. Bedoa eta jeung calangap bari saurang susu. Ye. Mata kahade neng ami neng ke rumah tangga gaduh keturunan barokah bahagia. Carilah dari sekarang suami dambaan istri yang jujur. Suami teh pilih anu tanggung jawab, anu gede perhati.
Nah paling utama pilih salaki anu gede kanya cok di baledog komik ya edan wah RT urus ya warga tong aredan kieu ya sing harade jang ka inung jeung ka bapa ya ujang itu tuh ulah sok talaga sia nya urang teh moal aya di kieu lamun eueuh inung jeung bapa ece araya ieu mah ka inung teh sopan manggil teh nyokap ka bapana bokap terajol wana wakap sing sae ceng ka inung mah assalamualaikum mah assalamualaikum pa ieu mah rek sakola dah mama dah papa lanceuk nasi diran dah diran oh Nabi Muhammad wae nyontohan mata papa lamun hayang soleh anak solehkeun heula indung jeung bapa bapana sok ibu teh kahareupeun sal anak teh ulah kasalak nyebut bapa sia aya anak eta bapana indung sia nya anakna ge teu sopan mata kaya we budak teh di kieu-kieu anak caah kacep-kacep teuing nya budak keneh mah udah bingung anak sia kabudak mah hobil lah sina cinta ka Allah bari di kieu-kieu teh ece teh wujudeki dambako mukhalafatu kalimat thayyibah tanamkan sok jang la ilaha illallah la ieu mah budak di polototan wae ti orok atuh geus gedena ge tuh molototan ka inungna sallu ala nabi Muhammad yuk teteh ari ngajawab salah ulah nyuntrung tongong batur tak batur digebukan cak kumaha carana da abdi mah teu bisa ngadidikna tah aya kiai tah ece aya ustad jurungkeun sina daekeun ngad ka pasantrenkeun aya di dieu pasantren aya putra ibu nu di pasantren aya putra ibu nu ayeuna masih di SD ujung teang sina balik da geus peuting ayeuna mah tong ngarenong di SD budak teh oh kiai aa jadi santri engke bakal jadi kiai neng ayeuna jadi santri isukan bakal jadi ustadah neng ti pasantren oh kok neneng jangan kita sakit hati lamun aya nu ngahina ka santri nah ajib takbir awas tong ngiri hate neng bu haji ge taladang pasantren bisa kieu teh naon cenah santri budug ka santri teh ulah sok nyebut budug geuce da abdi ge bisa kieu teh ladang masantren ece astagfirullah deuleuh eta ladang budug cenah ngan di pasantren ngalaman budug itu kan meganing ece bisa ngaji teh kieu kudu ngalaman budug heula wajar neng tak pasti para kiai oge di pasantren teh ngalaman budug tapi kan kaya nage sarua ce di pasantren abdi hampir ya kebanyakan santri teh barudug da ustad nage bunga ustad nama dia eta ya ka ustad nyebut budug tadi ka kiai nyebut jurig neng kan bae budug oge barorok di mana budug barokah sasa budug barokah cenah aya urang curug goong kieu awas nu keur arara teh tong diubaran barokah dan so kupilah anak sina cinta ka Allah sebelum dididik gobrag lahir ke alam dunia tuh bu namian anu sae terus namina sae Roy Adi Permana tah mun sae mah ngange Muhammad Ahmad Zailani Ahmad Tontowi atawa ngange Abdul Manan Abdurrahman kitu lamun ngarantina semulus nang Abdul Rahman ari teu pantes ari Abdul Bobi mah teu pantes da Bobi mah lain tina asmaul husna balik deui rek nyawer deui Masya Allah tayo mah lain Abdul Bobi tahu ngaran di Rahman, Rohim, Malik, Kudus, Salam. Jadi lamun aya nu ngaran Kudus, Abdul Kudus itu. Tah mun istri nganggo Siti. Mun Siti Maesaroh
Ari Eti mah teu pantes, Siti Eti teu pantes. Mau kokom Siti kokom tuh. Siti Maisaro, so, hitungan lamun kepanasan jadi Siti Moesirah. Siti Maemunah, kapoe mah jadi Siti Moe maneh. Oh, di abdi ge aya ngaran neng Gani, ay Gani teh kan tina Gani, Abdul Gani ku nama kitu. Jang cenah aya Abdul, entong Gani ukun. Moal cenah Bu Haji. Da abdi mah Gani teh lain tina Asmaul Husna. Naon atuh? Singkatan cenah Bapak abdi Angga inung abdi nani jadi Gani. Oh. Pinter maneh ceng teh. Kumaha lamun bapak maneh Abbas inung maneh Kokom. Waasnya lamun inungna Mumun bapana Iding anakna teh jadi. Berilah nama yang baik. Tilu wal yut'imuhu min halalin, pasihan tuangeun anak teh anu halal, anu bergizi, ulah ladang bang emok euceu. Awas moal barokah nu kitu teh. Sok aya nama istiqomah ibadah. Lah dunia mah naon moal dibawa maot neng geulis ayeuna. Ece geulis teh baheula. Geuna ieu nama kararieu. Tuh anak muda yang sekarang, hei tong balaga ku kasep. Ah, jang ayeuna kasep. Isukan mah bakal juga basuhi. Basuhi sekarang, basuhi dulu gitu kasep. Betul tak Bu? Sok. Aredan itu. Tong asaing kasep lah geuleuh. Ayeuna mah sing darek usaha sing darek ngaji mulyakeun inung jeung bapak ku akhlak anu muli. Sok balaga lah, imah gedong tong sombong, imah jangkung tong adigung, imah luhur tong kumuluhur. Semuanya akan kita tinggalkan, kembali lagi ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih untuk Bapak Ikin, luar biasa riungan ieu hiji, terus aya sedekah seueur tah. Dua, terus aya pangaosan amar ma'ruf, yang ketiga islahin bainanas aya silaturahmi. Urang tiasa tempang kumpul kieu tah Ibu, tita tadi teu eureun seuri. Sae eta teh neng hayang seuri teh tong sok ditahan kieu. Bekaskeun hahaha. Eta teh seuri tertawa lepas teh bakal menurunkan ketuaan 40%. Ibu lamun hayang awet ngora sing daek seseurian. Baca di nama jalan musik Amerika Bu. Orang yang tertawa suka dengan lepas, haha, eta teh bakal awet muda. 45% ketuaannya turun, leungit. Matak Ibu lamun hayang awet ngora teu kudu make skincare da mahal. Geus we seseurian. Jung isuk ajarannya, mapai-mapai gang, mapai-mapai jalan. Hehehe. Kamana euceu? Hehehe. Manya teh disangka nu gelo anyar tah. Jang tong baralaga ayeuna mah mending sholawatan. Kali itu daek ka masjid salat berjamaah. Da masjid teh lain markas aki-aki. Ieu mah di masjid teh hayu we basuhi. Atuh karunya ka basuhi sok jang. Da bakal marawat sadena ge euceu nya cenah. Yuk mung penghirup sing daek ka masjid. Awas pamuda da boro-boro nu hirup kudu ka masjid. Geuning anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam euceu. Nu maot mah akhirna mah kamakam mah nya digolerkeun di masjid. Itu imah gedong tong sombong angar geus maot mah dikubur dina jero taneuh. Da urang teh diciptakeun ku Allah asalna tina taneuh. Jadi ulah salah engke ge urang teh bakal balik ka imah engke mah da urangna ge hirup keneh. Ari euceu imah boga naon atuh jigjig balik kana taneuh ngaliang. Coba ayeuna rek usum hujan engke teh hiber mun jadi siraru nya ceu. Nyeri botong gara-gara nyebut gelok kali nyeri botong. Insya Allah barokah ngaos orang barokah sodako barokah silaturahmi. Al-Quran yang berfirman Allah ibtigha amradatillah mun tadi nu masihan karena Allah mangkikian karena Allah. Ibu sanajan teu masihan tapi tos silaturahmi ngabingahkeun ka Mang Ikin sareng Ibu Eni ieu karena Allah insyaallah fasaufa nu'tihi ajron adima. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana. Cicing tong wakacengkat tujurig mah carengkat nyengkatkeun bujur. Hei ece rek ngadoa tuh Pak Kiai tuh. Hoyong ilmu manfaat sing tamat dugikeun kado nutara hoyong doa dugikeun ka tamat ngaji mah eta mah jurig masuk balik ti heula. Matak lamun aya jamaah nu euih ti payun eta teh ngaranna mingat ece eta teh.
Cipeueuh jalan Cieureum Malikupat di Abonan pepeueuh pamarulih ulah ngupat ka awanan karsan abdi ka dieu sareng pun anak pun incu sadaya eceng ngiring wirih abdi eti dinten enjing samingon moal wangsul ka Tasik piduana pun bapa nuju kirang sehat enggal disehatkeun. Abdi sok tara tenang upami angkat-angkatan lami karsan jadwal ti dinten enjing teh Bandung, Bekasi, terus ka ditu ka Sukabumi samingoneun abdi teh henteu uih ka lembur kitu kan anu penting mah segala rupa jadi amal abdi gaduh mandat tanggung jawab ti sepuh kanggo ngamajengkeun pasantren dengan tenaga dengan harta pun adi ku ilmu na sadana ge kedah ngamajengkeun dengan sekemampuan anak masing-masing itulah amanat pun Bapak pun lanceuk nuju di Mekah enggal uih bari salamet haji anak mabrur makbul ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Jamaah nu hadir ka dieu arwih singkengi ilmuan manfaat. Abdi karsan tiga bersaudara Beben Cecep trio ABC doa seminggu yang akan datang saya akan terbang ke Kuala Lumpur Malaysia dionang ku artis Siti Nurhalisa abdi kedah ngisi acara dina syukuran hitanan si Upin dan si Ipin. Tidak mau balik bohong gak dipercaya we Upin Ipin. Naon ibu tos taruang teh acan atau ai urang dia tuangan naon sangu atau beas sangu sanes beas ngan sangu nu di dahar ku urang asalna tina piring aja tina piring osok ibu taruang dina piring atau kenging pepejehnya tuang mana kursi tuang mahna samak na karpet maknya dahar bujurnya yang celek na piring ari sangurek dibalatakeun na kursi ngan makanan pokok teh beda-beda di urang di Kuningan sarua ieu teh Kuningan kabupatenna mun abdi di Tasik pun anak di Pangandaran sanes abdi nu di Pangandaran mah ibu putra abdi tah nu nembe eta di Pangandaran neng bisi hoyong ka Pangandaran telepon we adikri tada adikri mah caket ka pantai teh matak jeung nyeroroki dulu ge budak abdi mah kapi uha cuk mohon kitu tah makanan pokok teh beda-beda di ibu di abdi sami sangu abdi gaduh suami urang Madura di Madura mah makanan pokona sanes sangu tapi jagong naon bu jagong ari Japati mamanuk ti baheula oge lain jagong Japati mamanuk dulu eta Japati jagong cenah di dieu mah jagong teh meureun berterbangan halaliber di Maluku tages beda deui ibu makanan pokona lain jagong lain sangu urang Maluku mah makanan pokona sagu naon bu naon neng sagu di Madura mah jagong di Maluku mah makanan pokokna teh sagu ari urang mah naon jelema urang mah paingan tita tadi tebaleuna wae ngajawab teh si horeng remeh ieu teh nu dihareupan teh dageus ngaku sangu kongkorongok ari nu kitu naon ceuk eta mah sora ngan sorana sora abdi Gusti geus 2 kali dipitnah ku warga tadi gelo ayeuna hayam kiai disebut jurig ustad disebut budug akan bayar abdi manya cek tadi ge moal rugi udah bakal dibayar ku Mang Ikin da Mang Ikin ge jalmi eling ieu nya cenah eling teu Mang Ikin ngan eling teu Mang Ikin kumaha mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti Mang Ikin teh eling sok sing kompak atuh ceu mun mere gede berarti Mang Ikin teh eling mun mere leutik berarti henteu teu gede yes pokokna Mang Ikin kabeh geus kapitnah ku warga kasebut nu hajat oge dipitnah disebut teu eling ieu teh warga nu aredan kabeh oge mudah-mudahan ibu dararamang sadayana tuh da geuning diaminan pasti keur gerering ieu teh sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maos Al-Qur'an jeung maos sholawatan aminan kurang kompak aminah tadi lain ayeuna buah kaliki mesana di parapatan mun Pak Ikin ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan amin atuh ece hapunten Mang Ikin eta mah sakadar ngimutan we abdi di mana wae uih pangaosan komo ti Kuningan dina mobil sok aya beas nu di karungan jeung aya peuyeum nu di emeran hapunten Pak Ikin eta mah nu atos Pak Ikin ulah ngalamun iya mah nyaroskeun nu atos nu teu acan ulah seueur emutan sok we ka nu atos nurutan
ngahaja abdi paikin ngobrol kitu supaya aya persiapan bisi aya beas nu acan di karungan kene da moal mubadir eta mah jang santri anu teu boga dah kadaharan jadi tanggung jawab kiai kudu mere dahareun ka santri matak tinu hajat sok dibere beas nu di karungan nu biasa eta mamang ikin cenah mang ikin teu biasakeun ti ayeuna kene da jalmi eling ieu kapan tuh ketang mak ikin hapunten mak ikin ulah dianggap heureuyanya abdi ngobrol kitu buah kaliki mesade parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Mang Bobi hampura ieu pangyanakeun Mang Bobinya keresekannya mohon teh lain teh pucuk ya amplop ya kene teh pucuk mah eta mah utamana nya Ibu, barade uih, ade sok ti dieu uihnya kade suami banggakeun suami manjakeun. Cium tarang salakinya balik ngaji teh sabab nyium tarang salaki malam Jumaah pahalana akur jeung nyium Hajar Aswad. Nyium Hajar Aswad di Mekah sakali 70 dosa gugur dihampura ku Allah. Ibu mah teu ka Mekah mangpaatkeun malam Jumaah sekarang balik ngaji ringkus leungeun salaki talian sukuna golerkeun dina kasur ciuman ku ibu cicing sasalaki Aswad. Tah sakali nyium 70 dosa erep dihampura 2 kali nyium lah 140 dosa 3 kali 210 dosa beak beki minang nyium lah beki erep dosa nak komo salaki hidung anggap Hajar Aswad aduh hadadallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.